jeung bapak aing lain jeung sia paduli teuing da lain kitu tadi mah ngomongna oge si goblok loba saksina setelah mun wani datang ka aing goblok naon datang ge teu dibere duit dibere duit mah kudu buka hajat lain ku aing ka dieu we wani mah manya aing kudu ka dinya ieu kosong pikeun ka tukang ojek goblok kalau lu berani datang ke depan gua bener teteh sok bener sok bener sok bener ganeng sieun kunaon baeuna oge sok sia lamun aya kawani datang hareupeun aing bener ya teh sok bener si goblok bener-bener we alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangawak kira. Oh iya anu milu nimrung ka aing teh sugan teh kasep sakitu beungeut jiga jahe menang mekrek Teu apaleun naon alus keneh jahe menang mekrek tibatan beudeuh aing nepi ka ruksak ieu beungeut hebatnya lain hebat goblok goreng peduli teuing ka ayat ho Gusti Allah aduh cacing teuing aduh dosanya aduh nang goblok kenal di dinya sia ala ohang aduh damang ohang henteu ai sia nyanteng ka dieu sia teh aduh damang cepot alhamdulillah aduh mesin agung aduh goblok sia abung kanu leutik sia teh bina-bina teuing akang biasa beuki goreng patut sia nu beuki goreng patut mah wing mah geus puguh ai dewek mah ye tah si ganteng komplit teh aing si ganteng komplit mahnya ganteng komplit tah ieu mah geus boga penyakit kronis penyakit naon teu bisa diborobah-robah deui naon kronis pisan penyakit naon euy kasep si goblok penyakit kasep maja kasep teh penyakit aduh hang damang hang alhamdulillah Kang alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya mohon ya aduh alhamdulillah tepang sareng urang Garut geuningan naon sedih Garut pamanukan heeh atuh ini salah panggung meureunnan sia kudu ka mana ka teu penting ieu ka Garut kitu nya ka dieu apanya ka dieu nya aduh alhamdulillah eta ge geus lila naon cenah mah yang tatabuhan bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu nya Bapak Haji si Rasta teh hei montong susah sisi sia teh naon sih Bapak Haji Rasta Bapak Haji teh haja ngawinkeun si Rasta salah naon sih
salah belegu anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta tapi saha anu kawin mah Neng Nunung kacep Beni tuh pan bener salah siapa tadi nona bener wing mah saha Bapak Haji teh nikahkeun sira oke salah Bapak Haji Rasta miwah ibu Nyai Asy Haji Asy Haji Asy nikahkeun Cep Nunung sareng Cep Nunung manya Cep Nunung manya Cep Nunung goblok digeuleuh goblok meni rujit sete tong boroning batur winge ngaca juk pingsan atuh nikahkeun Neng Nunung Kacep Beni nya gitu. Anu gawena teh ngan ukur balap weh saha Beni oh Beni teh tukang balap kahayangna hayang jadi pembalap aduh kalau jadi pemborong kan bae usaha mah naon we pemborong gitu pemborong nikah poe ayeuna kitu hayang nikah kamana we ngomong masa dibayar kene da ieu mah dina hiburannya Kang aneh winge aneh naon tadi aya nu eta pas akang datang pas akang teh kan lain akang gitu dalang datang tadi aya nyebutkeun cakang naon delon kasaha ka dalang nyebut delon delon nya da dalang ieu mah kasep atuh dengekeun heula ondel nah jadi onel goblok aduh alah Kang samutan heula atuh da dewek mah geus naon eta ho alus sirina euy sok samutan heula sambutan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kela penonton supados jempe heula kumargi Bapak Ustad Ohang bade sambutan atuh nuhun Bismillahirrahmanirrahim. Margi Bapak Ustad Ohang teh upami teu jalarempe wae para penonton moal diteraskeun. Bangga. Atuh nuhun. Kaweureun, karurotos sawatos. Mohon bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian. Jawab lain seserian. Balikan deui. Sia. Nya. Sok sia. Masih. Mane balikan deui ngomongna jurig. Kareken nepi mah nya geus rek balik. Lain maksudnya ngomongna balikan deui. Madi walar sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib nemalana teh gitu aduh si juri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Sok teruskeun. Emang ngawakilan nu kagungan jahat. Hajat lain jahat ya. Hajat pangersana ini populatot Bapak Haji Rasta. Bapak Haji Rasta anu parantos nikah. Nikahkeun acan keunah atuh parantos nikahkeun putrina
Neng Nunung Kacep Beni Beni putrana Bapak Ikin Herwanto kalih ibu Iis Kartina di Pusaka Nagara Alhamdulillah ayeuna parantos sok teruskeun siawe tuluykeun naon sia teh atung ngabeja teh mengaberet dah sok sok atuh kumaha tukang lah wing mah bingung mending kene kerja sama jeung akang sok kumaha